Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya habbus salati, ari anu pangleuwih dipika cintana salat ilallahi ta'ala munggo Allah ta'ala eta salatu Dawuda salat Nabi Dawud. Wa habus yami sareng ari anu pangleuwih dipika cintana puasa ilallahi munggo Allah ta'ala eta siamu Dawuda puasa Daud. Wa kana sareng kabuktosan itu Nabi Daud eta yanamu kulam Nabi Daud nisfal laili di tengah peuting. Wa yakumu sareng qiyamul lail itu Nabi Daud tulusahu kana sapertiluna itu lail. Wa yanamu sareng kulam itu Nabi Daud sudusahu kana sapergenepna itu lail. Wa yasumu sareng saum itu Nabi Daud yauman dina sadinten wa yuktiru sareng buka tu saum itu Nabi Daud yauman dina sadinten. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Muslim Imam Muslim. Salajengna pidauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbus shalah ilallahi ta'ala salatu Dawud. Ari salat anu pangleuwih dipika cintana munggo Allah teh nyaeta salat Nabi Dawud. Jadi hadis marek nyaritakeun ka urang kumaha carana supaya urang bisa terus konsisten terus dawam tina amalan gitu ya teh. Cek di dia pang alus-alusna salat teh muga Allah mah salat Nabi Daud. Pang saya dipika cintana puasa muga Allah puasa Daud kumaha kitu. Salatna Nabi Daud, puasana Nabi Daud kumaha? Wa kana yanamu nisfal lail wa yakumu tulusahu. Nabi Daud mah upami kulam nisfal lail setengahna peuting. Jadi setengah peuting diange kulem anu sapertiluna diange qiyamul lail anu sapergenepna ayeuna diange kulem deui. Ieu teh tawis tanda Nabi Daud mah ngatur waktuna teh supaya biasa ngalaksanakeun amalan secara dawam. Sekaligus ngajakeun ka urang di mana-mana urang rek ngadawamkeun ngamalkeun hiji amalan supaya terus-terusan atur waktu. Jika Nabi Daud lamun carita nisful lail di jam ayeuna kitu 7 nepikeun ka ayeuna kitu jam 1 urang mah biasa sok sare poona teh jam 10 pakai sare atau tah hudang-hudang jam 1 atau nepi jam 2 ti jam 1 jam 2 pakai atuh erek salat qiyamul lail, erek tahajud, erek hajat, erek maca Quran, erek zikiran, erek sholawatan pakai nepikeun ka jam 3 ti jam 3 kulam deui udang-udang ke subuh me subuh teu tunuh gitu. Nah, Nabi Daud begitukan deh supaya dawam. Jadi supaya bisa teras-terasan. Gitu. Lamun puasa kumaha saum Nabi Daud? Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sadinten teu puasa sadinten. Senin puasa, Salasa henteu. Rebo puasa, Kemis henteu kitu Eta yang tawisna amalan Nabi Daud disulang seling. Nu penting mah istiqomah. Cek kamari ahabbul a'mal ilallahi adwamuha. Amalan anu paling dipika cinta ku Allah teh anu dawam. Anu ayeuna terus-terusan wa in qala sok sanaya sakedik. Ieu ge mun ku urang disulang selang bohna teh mun carita saum
atanapi ayeuna kitu mun kia mulai dipake cara jiga Nabi Daud dikitukeun intina supaya terus-terusan eta amalan dipika cinta ku Allah mending keneh sakedik tapi dawam mun carita maca Quran ngan salamar tapi tiap poe daripada sakali duduk maca sajuz, 2 juz, 3 juz isukna henteu mun dikiraan mending keneh tiap poe cek paribasana 100 atanapi sabada salat daripada sakali hudang peuting 1000 isukna henteu. Ini penting mah amalan mah kontinu terus-terusan nana. Ngariwayatkeun kana eta hadis sa Muslimun Imam Muslim. Salajengna Abul Kalami ari anu pangleuwih dipika cintana cariosan ilallah muga Allah eta yakula ngucap sal abdu hiji hamba subhanallahi wa bihamdih kana lafaz subhanallah wa bihamdih. Rawahu ngariwayatkeun kana eta hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Darin ti Abu Dzar. Salajengna pidawo Kanjeng ari cariosan anu paring dipika cinta ku Allah nyaeta ketika si hamba sok maca subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tah didawamkeun dibaca eta bacaan eta paling dipikaresep ku Allah. Sabab tina eusina eta bacaan subhanallah wa bihamdihi teh hiji di jerona teh aya tanzih. Aya ayeuna kitu pujian. Aya takdim. Subhanallah teh maha suci Allah berarti tanzih teh ngabersihkeun Allah tina sifat-sifat kakurang sifat-sifat anu teu layak kangge Allah seperti Allah lemah, Allah gaduh putra, Allah aya nu ngarencangan, Allah ayeuna tuang, Allah kulem, Allah nunutan sifat nakois, sifat kakurang taku subhanallah mah ditu ayakeun. Mata ketika orang maca subhanallah teh sama dengan urang nyucikeun Gusti Allah. Atau di samping nyucikeun orang oge ayeuna muji ka Allah. Muji ka Gusti Allah anu mana Allah teh maha sampurna. Di samping deui ayeuna di samping tanzih tahmid urang teh takdim ngagungkeun Gusti Allah. Allah anu maha suci tina sagalana. Eta. Ya orang mah tiap sholat geus lumayan wiridan 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ta eta teh babacaan anu paling dipikaresep ku Allah. Naon atuh ayeuna kitu padilahna di antarana badul ulama nyarioskeun padilahna lamun urang ngalobakeun maca subhanallah hiji sakumaha lapatna subhanallah dimimitian kusin eta jelema bakal selamat bahwa salamet ayana dunia komo akhirat. Nah salamet atau di dunia nawawe ayana sok ngagungkeun Allah nyucikeun Allah ibadah ka Allah dek teu salamet kumaha. Kaduana ayeuna jelema teh lamun sok ngaca subhanallah mah bakal menang barokah, hirupna bakal berkah. Dek teu berkah kumaha atuh anu jadi kakuatan anu jadi cepenganna teh Gusti Allah tiap poe ayeuna disucikeun diagungkeun matak hirupna teh bakal berkah. Mun usaha bakal aya dina keberkahan, hirup bakal aya dina keberkahan, dah hirupna ti madahatena ka Gusti Allah anu maha suci. Teras deui ayeuna tina subhanallah teh sinba terus nih bakal ha teh tina hayat.
hirup jalma nu sok dikir subhanallah mah hirup bakal hirup hatena. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ku zikir ka Allah, zikir mah erek ku la ilaha illallah, erek ku subhanallah, Allahu akbar, rek la haula, rek ku alhamdulillah, rek ku maos Quran, rek ku sholawat, dikir-dikirkeun. Lamun dikir bimana khususnya la ilaha illallah, pan ieu teu disebutkeun. Berarti ayeuna mencakup setiap kasaean eta zikir. Ta eta ku zikir eta teh pan ayeuna kitu bakal nentremkeun kana hate. Matak hayat bakal ayeuna hirup hatena tukang zikir. Teras deui ayeuna tina subhanallah teh aya ayeuna alif subhana gitu. Ari ayeuna kitu ayeuna sin mah salamah ba barokah ha hayat. Lamun alif mah nyaeta ayeuna kitu uluhiyah. Uluhiyah teh ayeuna sifat kapangeranan. Ketika jalma maca subhanallah sekaligus eta jalma teh ngauluhiyahkeun, nganauhidkeun, ngaesakeun, nganuhankeun Gusti Allah. Dibaca setiap poe teh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terakhir tina subhanallah teh nyaeta ha mah nun tina subhan teh nyaeta nurun bakal menang cahaya. Cahaya kahirupanna. Cahaya di akhirat. Kita cek badul ulang. Salajengna ayeuna ahibba mika cinta anjeun linnasi ka manusia makana perkara makana kaya seperti perkara tuhibbu anu mika cinta anjeun di nafsika ka awak sorangan anjeun rawahu ngariwayatkeun kana hadis Sa'al Bukhari Imam Bukhari. Ieu hadis mah ayeuna kitu mirip jiga hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Teu disebutkeun mukmin hiji jalma salah sahiji aranjeun kabeh saengga eta jalma teh mika cinta dulurna teh sakumaha mika cinta dirina sorangan mirip ieu. Ahibba linnasi mika cinta ku anjeun manusia sakumaha anjeun mika cinta ka awak sorangan. Matak cek Ibnu Rajab mah ieu teh hadis teh kasupkeun kana ayeuna mizanul adli. Naon mizanul adli teh timbangan keadilan. Mun cek basa gaul mah tolak ukur diri urang. Tolak ukur urang teh ka batur ka urang teh tolak ukurna di diri sorangan. Lamun urang hayang dimulyakeun ku batur, urang kudu ngamulyakeun batur. Urang hayang dipikanya ku batur, urang kudu nyaah ka batur. Urang hayang dibantu ku batur, urang kudu ngabantu batur. Urang hayang didoakeun ku batur, urang kudu ngadoakeun batur. Urang hayang dilayat ku batur, urang kudu ngalayat ka batur. Urang hayang dihargaan ku batur, kudu ngahargaan ka batur. Terus kitu da mizan jadi timbangan. Jadi diri sorangan teh jadi timbangan keur pagawean batur ka urang. Gitu. Sebut mizanul adli cek Ibnu Rajab. Lamun cek Imam Nawawi mah ieu hadis teh disebut jamiul akhyar. Ari jamiul akhyar teh anu ngumpulkeun pirang-pirang kasayan. Anu mata kumpulkeun ayeuna kasayan ka urang teh nya tergantung urang ka batur. Biasana lamun orang halus ka batur, ngamulyakeun batur, ngahormat batur, ngagungkeun batur, batur ge bakal kitu ka urang. Gitu. Kahalusan, setiap kahalusan bakal timbul ketika orang mosisikeun diri sorangan teh sebagai tolak ukur batur ka urang. Atuh bakal timbul pagawean anu ayeuna sakumaha urang diposisikeun teh. Ketika orang nyahan ka batur atuh batur ge nya. Urang sok bunta bantu batur ayeuna keriweuh atuh santeuna batur ge bakal ngabantu ka urang komo lamun urang keriweuh. Kitu terus gitu. Mawatkeun ka hadis Imam Bukhari gitu.
salajengna ihfad ngaraksa anjeun wudda abika kana sosobatanna bapa anjeun la taqtahu ulah megatkeun anjeun ka itu wudda payut piu mangka bakal mareuman insyaallah Gusti Allah nuroka kana cahaya anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Salajengna pidawuh Kanjeng ihfad budda abika raksa ku anjeun jaga ku anjeun sosobatanna ayeuna bapa anjeun. Lamun urang boga kolot kaparengan boga babaturan boga sobat deket bejana cek paribasana kaditu kadieu bareng jeung manehna pernah gawe di ditu jeung manehna pernah masanten baheula di pasantren anu jeung manehna kolot urang meskipun maot atanapi masih keneh aya mulyakeun ku urang eta babaturan panggih jeung sobat kolot atuh urang boga milik bere tah atuh rokok-rokok wae mah atuh kilang bara urang ayeuna nyampeurkeun ka imahna nganyang silaturahmi sehat-sehat bari mawa tah rokok ci kopi atanapi sabalikna biasana mah nu sok nganyang mah kolot kanu ngora sok nganyang ka imah urang mulyakeun ku urang aya opieun suguhkeun aya cikopi pangdinyuhkeun aya rokok bere atuh boga milik duit keupelan wah eta teh kuat ka bararijil doa teh jeung bakal ngiriman deh lamun ku urang ayeuna babaturanna kolot sok dimulyakeun komo bari jeung barang bere mah eta teh sok ngiriman urang mun cenah tarapoho ka kolot maneh mah dikiriman we sobat dah ku urang mulyakeun ulah carita atuh kolot maot tepikeun ka ayeuna kitu jiga teu wau atuh ketika urang maju atanapi ieu mah padahal cenah kolotna si eta budak cenah kolotna mah jeung urang deukeut tapi cenah budakna ka urang jika jeung batur we cenah teu cara kolotna goreng kacaritakeun tak ihfad budda abika jaga ku anjeun hubungan sesobatan persaudaraan ayeuna bapa anjeun kitu teruskeun ku urang ayeuna kitu sesobatanana pikanyaahna dudularanna la taqtahu ulah dipegatkeun gitu. Nah, payut piullahu nuroka mangka ayeuna kitu bakal mareuman Gusti Allah kana cahaya anjeun. Ketika orang ayeuna kitu tenuruskeun perjuangan kolot deket jeung ayeuna sobat-sobatna mah atuh ulah carita akhirat ulah carita Allah hukum dunia ge pada ngomongkeun. Oh cenah kolotna mah baheula teu deukeut cenah nya jeung urang teh cenah ari budakna bukan pernah ngirim gitu tah cenah ayeuna rokok sabungkus wae mah tah kiriman ku urang lamun boga milik atuh heulakeun memeh kabatur anu teu pati wawuh mah nu deukeut teh eta teh sok didaruakeun mun di dieu almarhum eta jeung Mang Bani di dieu mah baladna sok ulin ka ditu otak terus ku abi geus lila-lila anyangan bere rokok eta teh atoh eta teh sok kiriman tarapoho cenah kiriman tuh ku rokok sabungkus kiriman hampir ingat dikirim untung-untung mah nya urang jeung kolot sabenerna balik-balik di kaburang eta antes cek tadi ayeuna Jamiul Ahyar dan lu di luarna teh ketika orang ayeuna kitu hayang ku batur di aku bohna teh boh ku budakna eta teh kolotna baturan urang urang kitu ka batur urang bakal dikitukeun la taqtahu ulah dipegatkeun ulah megatkeun silaturahmi
lamun almarhum bapa mah jeung itu Kang Mama tanu sok kai mah geus jumakatan si Anurdin sok karai pleng geus sila nganyang eta mah sae we kitu sok nganyang gitu sok ngariwayat jadi kenangan-kenangan masa lalu teh halal hadir deui. Ngariwayatkeun kaya tadi si Imam Bukhari salajengna habul kalami ari ayeuna anu paling leuwih dipika cintana omongan ilallahi ta'ala muga Allah ta'ala eta arbaun opat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka maka moal matak bahaya atana pituna naon ka anjeun naon biayihinna ku itu sabab anu ayeuna kitu arba teh ya arba badak tak ngawitan anjeun rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad an Samroh bin Jundab di Samroh atawa bi Samroh bin Jundab salajengna pidawuh Kanjeng ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun ari ayeuna cariosan anu paling dipikaresep ku Allah ta'ala teh aya opat hiji subhanallah dua alhamdulillah tilu la ilaha illallah opat Allahu akbar sok dilagukeun ku itu mah banallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Naon sababna cek tarita sabab tina subhanallah mah eusina teh nyaeta tanzih nucikeun Allah tina sifat kakurang eta tina sifat lemah tina sifat jiga makhluk lamun alhamdulillah mah eta teh bentuk ayeuna nyukurkeun tina nikmat ikrar urang ikrar ngaku yen sakabeh nikmat teh ti Gusti Allah. Lamun la ilaha illallah urang nauhidkeun yen pangeran teh ngan Allah. Lamun Allahu akbar urang ngagungkeun yen Allah teh maha dina sagalana. Pidawa ayeuna Imam Ghazali ta eta bacaan baik itu la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar dek la haula rek naon wae tah pidaha Imam Ghazali mah setiap bacaan anu kitu teh kudu kumpul tilu hiji aqwal dua ayeuna af'al katiluna ayeuna kitu i'tiqad urang maca ya subhanallah ku bibir diucapkeun subhanallah ku hate ditekadkeun yen Allah teh emang ayeuna kitu maha suci tina sifat kakurang tambah deui kudu aya af'al ari af'al mah bentuk ayeuna pembuktian tina ayeuna aqwal jeung i'tiqad urang lamun urang ayeuna hirup nurutkeun konsep subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah salamat kumaha kitu lamun urang hirup hiji ngabersihkeun Allah dua alhamdulillah nyukurkeun nikmat ti Allah tilu la ilaha illallah nekadkeun yen teu aya pangeran selain ti Allah anu urus utar atur naon wae nang Allah kaopat Allahu akbar ngagungkeun Allah dibuktikeun tina kahirupan salamet urang matak pidawuh Ibnu Abbas ieu zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar disebut al-baqiyatus sholihat ngaranna alus lamun ayeuna ku urang diruakeun dibacakeun didawamkeun kumaha cara ngajak bacana la yadurruka bi ayyihinna bada'ta teu matakna naon cenah ku anjeun teh bi ayyihinna bada'ta erek ayeuna mimiti nu mana wae dek ayeuna mulai nu mana urang mah cenah rek subhanallah
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Urang mah erek alhamdulillah, mangga. Urang mah da resepna zikir, mangga. Urang mah cenah da ayana resepna, ayana salat rek ngalobakeun salat supaya loba Allahu Akbar, mangga. Rek nu mamana wae, erek ayana di mana wae, waktuna iraha wae, mangga. Teu matakna naon. Salat mah mencarita salat kan aya waktuna, kitab mauquta. Pikir mah teh waktu dek posisi orang keur kumaha wae mangga tah la yaduru ka teu naon sae wae ngariwayatkeun ka hadis Imam Ahmad di Samurah bin Jundab salajengna ahabbu buyutikum ari anu pangleuwih dipika cintana pirang-pirang imah arajan kabeh ilallahi mungga Allah eta baitun imah pihi anu eta tetep dina itu bait yatimun mukramun ari aya anak yatim mukramun anu dimulyakeun rawahu ngariwayatkeun kana hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi an Umar ti Sayyidina Umar salajengna pidawuh Kanjeng ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukram imah anu paling dipikaresep ku Allah nyaeta imah nu da eta imah teh aya budak yatim anu dimulyakeun ketika hiji imah di eta imah aya budak yatim dimulyakeun dipikanya terus dicumponan kebutuhanana, kadaharanana, pakaianana, duitna, jajana, teu dihinakeun ku urang teh. Diurus ayeuna sabener-benerna ngurus, teu jauh beda jiga ka budak sorangan. Ta eta mah dipika cinta ku Allah. Jeung deui padilahna ku ayana budak di ma urang anu ku urang dimulyakeun atanapi urang komo lamun boga rumah khusus sok aya rumah khusus yatim naon padilahna hiji bakal ayeuna jadi wasilah turunna rahmat Allah eta imah teh bakal pinuh ku rahmatna Allah pada ngadoakeun ku para malaikat insyaallah bakal disinglarkeun tina azab siksaan ku Gusti Allah jauhkeun tina mara bahaya asalkan anak yatimna dimulyakeun lain di anak tirikeun disiksa watir atuh da budak yatim da budak anu geus kalengitan kasih sayang tinu jadi kolotna karema ayeuna teu meunang kanyaah tinu jadi kolotna kari-kari kurang bahwa teh ayeuna disiksa pan watir kacida kitu. Tak terus deui ayeuna kitu biasa nama ayeuna ganjaran oge bakal gede kacida gitu. Jeung bakal jadi wasilah asup surga babarengan sareng Kanjeng. Sabab piduh Kanjeng ana waqal fil yatim kahataya. Kaula jeung anu sok ngurus nanggung kahirupan budak yatim teh kahataini fil jannah seperti kieu cenah di surga teh. Jari tengah jeung jari curug diisyaratkeun dina pada dekeutna tukang ayeuna ngurus budak yatim mah gitu. Kahate eta cenah ari ngurus mah cenah budak sorang riweuh atuh boga milik bere kerjajana mun puasa atuh bere duit rada gedean mah keur bajuna kitu ge nya lumayan gitu. Ari teu bisa nampung kitu mah da urang geus sarua meureun melarat santuna ini sihnya gitu. Yang deui ayeuna imana teh bakal berkah bakal babari datangna rezeki matak ayeuna usaha pengusaha jika harita keur ngaji ti Kang Basor aya sada teh urang teh jadi teh eta kaya timna teh maksudna masuk kana bedog orang pijati eta ka budak yatim teh ari manehna mah duit mah teu boga ngan nyiar ka itu ka dieu ka dulurna ka lanceukna
bro kayak teu meunang 1 juta cenah pikeun eta teh datang deui cenah si duit tah ku taruh kang usaha sok dijieun jimat meh naon meh lancar usahana meh berkah usahana coba tak kurang jeung jimat model kitu asa syarat cenah usaha teh kitu cobaan ulah gede-gede samampuna we heula tapi si ayeuna teu pati alus sih sabenerna niat kitu teh sing lillah we ngan ieu mah teu naon lah kitu bari eksperimen eta segana atuh urang mah ieu mah sejanjian kalusan atuh pangnoakeun nya mana teu usaha eta teh sok alus kan usahana sok berkah sok babari biasana teh kitu eta jadi ieu mah hadis leuwih nekankeun ka urang supaya urang nyaah ka budak yatim. Fa ammal yatim fala taqhar. Dina surat Wadduha anapun ka ayeuna anak yatim mah fala taqhar ulah sok nyentak, nyarekan. Terus ayeuna kitu sangeunahna fala taqhar teh. Aya mulyakeun watir geus kalengitan ka nyaah manehna. Hadis diriwayatkeun ku Imam Baihaqi ti Umar. Salajengna halabullah ahabba mika cinta sa Allah taala abdan ka hamba. Samhan anu mumurahan ida ba'a di mana ngajual eta si abad wa samhan sareng mumurahan ida staro di mana-mana meuli itu abad. Wa samhan sareng mumurahan ida qada di mana-mana mayar itu si abad wa samhan sareng mumurahan ida qada di mana-mana ayeuna nagih hutang atanapi nganyuk itu si abad. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis sa Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah ti Abu Hurairah. Salajengna pidawuh Kanjeng ahaba Allahu taala abdan Allah taala teh mika cinta seorang hamba nu kumaha hambana teh mika cinta ka Allah teh hiji samhan idza ba'a. Ari samhan teh cekna hanapna samhan sifatun musyabihatun tadulu ala thubut ay sahlan. Samhan teh segatna teh sifat musyabahat anu nuduhkeun kana tetep tegasna sahlan gampang. Jadi babari tara ngahese-hese cek urang. Boh ayeuna kitu ngajual atanapi meuli atanapi ayeuna mayar atanapi nginjeumkeun babari setan hiji samhan ida ba'a babari mumurahan toleran ketika ngajual mun ngajual manehna teu nipu lamun ayeuna kitu caritana aduh ieu teh watir ya nu meuli teh komo jeung dulur mah nya lah di diskon ceuk paribasana eta samhan ida ba'a mumurahan nalika ngajual henteu ayeuna pageuh ceuk paribasana mun tina ayeuna kitu ngajual teh nya kurang saeutik mah komo aya kaduluran atanapi babaturan mah dikurangan boh teh biasana mah anu balageun mah itu urang Arab cek hajari teh mah tadi ngobrol nariungan urang Arab mah cenah lamun bager teu kapalang lamun keur kopet teu kapalang lamun keur kopet teu tawar saperake teu mikeun tapi lamun keur bager mah keur bager ajeri nyariwayatkeun eta cenah hayang jam ulin cenah ayeuna kitu ka toko ieu mah jeung pamajikanna jeung bojona aya jam ku alus cenah jam teh jam anu kopelan teh gini anu ayeuna mirip ka anu keur awe anu keur lalakina gini baraha cenah ieu ku bahasa Arab da manehna mah pinter bahasa Arab 8.000 real ini 8.000 kali siapa dah teh 5.000 siapa hah 2,5 2.500 hah 4.000 ku opat ini 11 jutanya 16 juta tapi
ditawar ku manehna bisa teboga cenah ieu mah nganempuan wungkul cenah ieu boga duit sabaraha cenah cek basa urang tuh cenah ngan aya duitna ge 700.000 ke bahasa Arab gitu. Ngaleo saya teh ngaleo sih digeroan deui haj tang ade geus cinta halal adekeun cenah eta duit tina 8.000 real di duitan dan 700 real ya tuh real paling berapa 2 jutaan aku itu orang gitu tak arah mah kerbager gitu kerbager tuh si Aji itu nawar keur teu mere keur ieu mah mere duit pan kieu tah eta anu kieu disebut samahan idza ba'a meureun nempo watir cenah meureun bere we gitu atuh keur urang meureun atuh desarua hayang aya leuwihna nya santeuna lah atuh nya dikurangan didiskon nu paling penting mah ulah nipu gitu. Samhan idza ba'a jadi aya sahlan dipermudah gitulah teu ayeuna diruruwet pan sok aya nu ngajual teu riweuh dek ngajual aja mah ngajual ayeuna manuk beracina manuk teh 800.000 teh cina can boga duit pas datang mana cina manuk teh atuh jadi cina ayeuna mah naik cina da aus cina manukna ge berak 1 juta cina oh atuh cina 1 juta mah kana yang ada 200.000 yang ada menang deui mana cina manuk teh atuh jadi geuning nu batur ge cina manuk kieu mah 1,5 juta oh sia mah terjadi paeh manuk lebok cenah bukan saha mun di urang mah biasana aya ngajual tanah cenah yang sabaraha hayang ayeuna satobaktan cenah 4 juta isukna naik jadi 5 juta isukna naik jadi 6 juta eta teh sama juga gitu hayo dipersulit gitu ari samhan idza ba'a bisa dipermudah ya. Tawar jadi deal lah gitu tuh kudu diri gitu kamu orang butuh duit ya mah ya atuh nah darwe ka dieu gitu wah batas kawajaran we sakirana urang teu rugi aya keneh mah ari butuh samhan idza ba'a mumurahan nalika ngajual tambah deui nu dipikaresep ka Allah teh di samping mana mumurahan lamun ngajual bageun ngajual teh kadang digratiskeun kadang dileuwihan tah ieu cenah ieu bonusna ieu wa samhan idza staru mumurahan nalika ayeuna meuli lamun meuli ayeuna kitu lamun nawar henteu maksa henteu ayeuna kitu ngagogoreng barang gitu. Ieu mah pan sok aya meuli kangkung, ibu-ibu biasana mah. Para cina aya kangkung 2.000 cenah itu oge 500. Ya kangkung sabaraha 4.000 1.000 we nya. Padahal mah ku dijual sakitu ge geus carita tukang kangkung beunghar. Paling leuwihna sabaraha tukang kangkung? Paling gede 1.000, paling entak-entakan 1.500 meureun. Etikna 500 dek kumaha beunghar ditawar keneh lu aya mah kuduna tambahan cenah aya beuli ku urang 5.000 ya mun carita 2.000 meuli we bohna teh 10.000 ya mere sesana eta samhan idza staro murahan nalika meuli kitu nu aya dileuwihan ku urang buat ya eutik-eutik teuing cenah ngalabati teh ya ku urang dileuwihan hebat asa jarang aya sih biasana hiji dua mah aib sakieu mah bisa tahu can aku cenah ngusulana alhamdulillah samhan idza stara mumurahan nalika ayeuna meuli tas deui wa samhan idza qada jeung mumurahan idza qada di mana-mana ayeuna mayar hutang itu si abid kumata lamun ayeuna mumurahan idza qada nalika mayar hutang nyaeta hiji lamun sakirana ayeuna mayar hutangna teh teu leuwih tina jatuh tempo mun janjina bohna teh akhir bulan
pas akhir bulan bayar kadinya eta kasupkeun samhan ida qada. Atuh aya keneh ayeuna tengah bulan bayar eta oge sami samhan ida qada. Bisi kaburu kaceceng cenah duitna. Mumpung aya ya. Tah mayar hutang bahna teh. Termasuk naon ieu samhan ida qada teh ngalewihan ngabonusan. Mere hibah. Mun ngijem bohna teh 500.000 terus dibayar ke orang 500.000 boga duit leuwihan rek sabaraha we samampuna rek 20.000 rek 50.000 eueuh duit mah opieun atuh boga ku gedang-gedang boga ku ayeuna kitu cek paribasana cau ku cau boga ku ayeuna kitu kueh ku kueh ieu cenah ieu sikeur budak ieu hateuna eta geus alus kitu samahan idakot murahan nalika mayar hutang nganuhunkeun nuhun tulungannya ya mayar termasuk oge eta pigasep Allah mun pigasep Allah mah samhan idak tado mun nganjuk mun nagih murahan mun nganjuk tu bari pepeuleuk cing nginjem aing euy bong mah jeung maksa mah teu nginjem bacok sok wae ata nabi nagih hutang barengan ayeuna urang nginjemkeun ka batur nu sakira can aya mah bae geus jatuh tempo bae we bere deui waktu saminggu geus saminggu kene bere waktu deui saminggu deui sabulan atuh kene sabogana we bae teu kudu diinget-inget teu kudu jadi kamang burak sok we kewe mun aya we tah eta samhan idak tato mere keringanan henteu ayeuna komo jeung ngarurusuh mah geus bugujer tu tempona tanggal 30 hoyo kudu ayeuna mau dibayar eta henteu murah Allah teresepkeun nu resepkeun mah ketika can boga duitna nya dibere keringan sok we samampuna sabisana iraha eta cukup-cukur atuh dilubarkeun ayeuna mun loba duit mah bohna teh gitu tah Allah mah resepkeun ayeuna hamba na model kitu mumurahan nalika jual mumurahan nalika meuli nalika mayar hutang nalika nganjuk nalika ayeuna nagih hutang ayeuna dibabarikeun dipermudah teu matak ngaruwetkeun rawahu ngariwayatkeun ka hadis Sa'al Baihaqi an Abi Hurairah jadi salajengna abukum ari anu pangleuwih dipika cintana aranjeun kabeh ilallahi monggo Allah eta aqallukum anu pangleuwih sakedik-kedikna aranjeun kabeh naonana eta teh aya anu tukman aya anu tum'an tapi lamun nepologat mah ieu teh tum'an jigana teh datoma tapi aya teh anu ayeuna kitu tuman mun tuman kadahara naonana ayeuna tuman tomakna wa khafukum jeung anu pangleuwih enteng-entengna aranjeun kabeh naonana badanna rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ad-Dailami Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas ti Ibnu Abbas salajengna pidawuh Kanjeng ahabbukum ilallahi aqallukum tum'an wa akhaffukum badanan anu paling dipika cinta aranjeun kabeh munggu Allah teh nyaeta aqallukum tum'an anu pangleuwih saeutikna tomakna Allah mah paling resep ka jalma anu teu toma naon toma teh hayang dibere ku batur to ayeuna bolong mim bolong ain calangap hayangna teh duapan we ku batur nampak we panggih jeung ieu ciklah disebut we si Mr. Cik baheula di kobong aya kitu si eta mah mun panggih jeung si ciklah sabatang panggih jeung ciklah disebut teh si Mr. Cik sina ka mana euy bagawena cik we nah kalau mah tersepkeun anu ayeuna kitu namprak we gawena teh hayang dibere anu nepikeun ka ayeuna kedal kana ucapan kana tindakan ari hayang dibere mah pita jelema mah rayang kabeh ge teh dibere
keun ada eta menauri jelema ngan ulah nepikeun ka ayeuna kitu nepikeun ka ayeuna kitu kaluar geus pendamna hate hayana geus teu nepikeun ka cing menta urang menta komo jeung maksa mah Allah tersebut Allah mah paling resep kanu teu toma teu bergantung ka batur teu bergantung kana pamere batur justru bergantungna ka Gusti Allah itibatna hate paling resep Allah nu aya ayeuna teh jalma qanaah teu marima kanu aya rezeki ti Allah paling resep Allah si eta ku aing cenah disaeutikeun rezekina teu boga duit cenah sugan menta ka dulurna ka sobatna sabar we terus we hatena teh ngadoa we tiap we ka urang cenah aing resep cenah di kieu-kieu ya da aku pisan aing cenah jadi pangeran teh kalah teh kitu malah kada bere cenah teh we ngeunaheun cenah kadengena mata keur ayeuna bermain-main Gusti Allah teh jeung urang teh wa khafukum badana jeung anu pangleuwih entengna ringanna hampang-hampangna ayeuna badanna ieu hadis teh dek nyaritakeun Allah mah paling resep ka jalma anu teu bergantung kana pamere batur justru manehna teh ayeuna kitu akhafukum badanan hampang awak daek berusaha teu boga duit teh lain ngandelkeun pamere batur tapi langsung ya mencari toko tukang macul langsung ayeuna kitu cokot pacul mah gawe ngaput berusaha gitu jadi teu males rajin ya ku ayeuna kitu teu boga duit teh manehna jadi pemicu keur usaha keur mandiri gitu. Lain ngarepkeun ayeuna kitu menta ka batur atanapi hayang diberekeun hayang dibere. Allah mah paling dipikir resep gitu. Jadi mun dek disimpelkeun mah menjalma saeutik tomana bakal hampang awakna gitu. Saeutik tomana teu bergantung kana pamere lain insyaallah bakal daek niat. Da biasana nu teu daek niat teh ketika jalma ketergantungan hayang pamere batur. Bisa cenah tukang ka ditu pan cenah ayeuna keur beas lah cenah sugan cenah eta teh anu beunghar cenah mere. Keun we sing sabar. Manehna cicing we. Sare hari kopi kudu aya jeung rokok tuh mikir pan gitu ari kitu mah teu toma aduh ya kasar geus nangkuk pamajikan geus ayeuna nanyakeun wae mana keur beas budak SPP can ayeuna keur jajan orang kudu nyiar ya naon nu bisa nanya nu penting usaha mah supaya ngaleungitkeun fitnah we gitu. Usaha mah supaya ngaleungitkeun fitnah. Ulah ayeuna kitu katempona teh urang teh cicing sehingga batur boga pemikiran urang teh hayang dibere. Taleungitkeun kitu teh. Supaya batur nganggap urang teh hayang wae dibere, supaya deleungitkeun ku urang kumaha carana berusaha. Naon eta mah dek ngilu ngoteng, dek ngilu gawe, dek ngilu macul gitu. Penting teu timbul fitnah. Sabab biasana omongan masyarakat mah pedes. Cenah si eta cenah nganalkeun ayeuna sila we cenah pamere ti batur tuh. Ketika loba duit teh moal kitu nang nyegik. Hari kita mau orang gawe wah nah naon we gawe namanya penting berusaha usahana wae eta jadi nyiparatan kana dosa sebab di sebagian dosa teh aya dosa anu teu bisa dihapus ku salat ku puasa ku zakat ku haji ku sedekah teu bisa ieu mah lintang teu bisa dihapusna teh ku ayeuna doikon fil maisyah rupak
hese tina neangan kahirupan apakah kuat kaeuna berkakulon berkawetan neangan usaha cek paribasa lamun gawe nepikeun ka aduh capek layat-layat kesan keur ayeuna napakah anak pamajikan ulah salah setetes keringat yang keluar dari tubuhmu itu akan menjadi penghapus dosa hapus dosa khusus dosa hubunganna jeung ayeuna kitu maisha jeung harta kadahara jadi ketika jalma henteu toma teu berharap ayeuna kitu ka makhluk estuning berharapna bergantungna ka Allah qanaah tumarima da Allah geus ngerasakeun kieu meureun urang teh dijadikeun jalma model kieu usaha kore-kore cok kadang aya kadang eueuh tuma mampi we Gusti abi meureun aya damel-damel teu aya nyiar meureun eueuh nyiar meureun cicing ibadah ka Gusti kitu berusaha ahob hukum badanan eta taeta hamba dipikat cinta ku Gusti Allah halus tempo cenah malaikat hamba kaula ku urang cenah teu dibere dunya saeutik diberena ku tapi cenah teu putus asa eta manehna ka kaula tiap ngadoa ya Allah deui we ya Allah berharap teh cenah ka urang we mun usaha sugan we cenah atuh aya widi Allah cenah urang maju tina ieu usaha sugan we tuh cenah aduh kugunaheun cenah eta pembacaanna cenah omonganna doana resep cenah kaula malaikat ka hamba model kitu viral ta masyhurun fis sama walam yashul qir'at masyhur di langit sedangkan di dunia mah teu masyhur masyhurna ku teu boga duit lagi pada muji ku malaikat brok malaikat teh ka imanu pan malaikat mah resep sesengitan nu aya teh cenah urang ulin cenah ka imanu wah keur gawe cenah keur wah kitu we naon jual jeung naon cenah teh keur neangan napakah pamajikan jadi jalma mah kudu jadi seorang anu pekerja keras jangan hanya ayeuna berpangku berpangku tangan cicing ya gitu yuk kudu berusaha gitu otak zaman Kanjeng ayeuna aya sahabat sesalaman para sesalaman pananganna teh rada geusra cenah Kanjeng salira mah cenah pananganna teh kuat geusra gitu aduh cenah Kanjeng abdi mah cenah ayeuna rumaos pasok damel cenah mata kieu damel naon abdi mah kitu we cenah kadang ngulahan batu ngalah batu mecah-mecahkeun batu naon we cenah Kanjeng eta ku Kanjeng dicanak pananganna acungkeun ka luhur hadzal ladzi al-yadu tah ieu teh cenah leungeun teh leungeun anu dipikat cinta ku Allah jeung Rasulna wah dibangga ku Kanjeng Rasul ieu cenah jalma hebat mah ye daek berusaha nganapakahan anak pamajikan tidak berpangku tangan ku jalan anu halal meskipun capek beleke setiap ayeuna kucuran keringatna bakal jadi syahadah bakal jadi ayeuna kiparat kana dosa-dosana dibanggakeun tak eta tah kudu daek berusaha atak Sayyidina Umar mah aya badu sahabat ngadoa di masjid kitu we ngadoana teh Allahumma rzuqni we Allah ari gawe teu jigana gawena teh cicing sare ngadoa mah Allahumma rzuqni carek tuh ku Sayyidina Umar balik sia keluar gawe cenah ngadoa Allahumma rzuqni innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddatan ya langit mah moal ujug-ujug ngagebrokkeun emas moal ujug-ujug ngagebrokkeun perak moal sugan Allah moal pring aya da hareupeun kata napi duit moal nah da alam asbab urang alam hikmah alam dunya mah
atuh ayeuna lamun cek bahasa Sunda mah lamun hayang naon cenah ngarih kudu ngoreh, lamun hayang ngake kudu ngakal kan gitu. Laksanakeun teh syariat eta teh gitu. Nya Allah kawasa tapi nya sakumaha makom-makomna we makom urang we. Hate mah tetep kudu ka Allah dibarengan ku ikhtiar. Jika tawakal teh kudu dibarengan ikhtiar. Dang boga motor kaperengan peuting asupkeun ka jero bisi aya maling. Da ketiga ayeuna geus kapalingan mah nu ribeuh diri sorangan. Sapotos ayeuna zaman Kanjang ikil ayeuna kitu talian ku anjeun onta anjeun tali aja misi kabur. Jadi kakara geus eta patawakal Allah pasrahkeun ka Allah. Urang berusaha kadinya tina masalah hasil pasrahkeun ke Allah. Intina usaha berusaha mah kudu tina masalah ayeuna hasil titik akhir pasrahkeun ka Gusti Allah. Jadi ieu tah. Jadi maning keneh ayeuna urang kitu henteu toma teu ngarepkeun pamere batur bari ayeuna urang berusaha. Tinimang urang hirup ayeuna toma hayang pamere ti batur. Sing ingat hasil leungeun sorangan eta leuwih alus, leuwih berkah tinimang hasil menta-menta. Hasil capek sorangan mah wah berkah ngeunah di daharna biasana. Paribasana sababna apal kana riwayat menangkeuna hese tapi hayang 20.000 teh wah mencarita tukang dagang panggul pohon tukang kangkung kudu ngalewatan sabaraha kampung arangkung kerupuk pinang-pinang mata bakal lebih berkah usai ku urang teh hasil gawe urang teh mencarita ngaput atanapi ngojek atanapi pangul atanapi naon bae dinapakahkeun ka pamajikan ka anak tah eta napakah teh bakal ayeuna ngasilkeun kaberkahan ka ngadaharna ka budak pamajikan jeung yakin halal ari urang misalna. Jadi ya hadis mah gitu, secara ringkes nama Allah mah paling mika cinta kanu jadi hambana ketika eta hambana teu toma ka papada makhlukna ka babaturanana estuning tomana teh ka Allah. Teu mah ka Allah mah teu naon hayang dibere ku Allah. Ngadua we da hayang dibere ku Allah tapi ulah poho akhopukum badanan eta sebagai bentuk urang kudu berusaha berikhtiar gitu. Allah mah paling resep ketika jama ayeuna kitu bergantungna ka Allah teu bergantung ka makhluk bari dibarengan ku berusaha apakum badanan teh sama dengan berusaha. Ngariwayatkeun ka ieu hadis Imam Dailami ti Ibnu Abbas ahibu al-arba al-Fatihah.